mana ulin kalau negerinya kayak Eropa, jadi otak sia kabuka. Sia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui, gaul jeung Kristen, jeung agama lain, otak sia kabuka, jadi teu fanatik. Di bulangan dia. Ceuceul hubungan maca Quran sia teu maka otak. Geukeun ku bangsa sia ku sagama jeung sia. Ulah kita batur juga aing kita ngadengekeun Quran sia. Aing teu percaya ka Quran sia. Eta mah Quran sia mah kitab suci sia. Kitab suci aingnya terbitakan lain Quran nya teu sia. Pernyataan tinggal 5. Lebat teuing lah, lebat pisan. Oh pernyataan itu. Oh, bukan pernyataan. Pernyataan geus diencar Pak Haji. Video raya. Pernyataan tertulis pernyataan tertulis. Tertulis salah terucap. Iya, terucap tertulis songko. Tulisnya di proses. Jadi ada saksi dari sini, polisian, 5 juta. Ya, gitu ya. Jadi maksudnya gimana Pak RW? Ayo bener. Kesana ada Maksudnya apa? Jadi betul. Bukan tinggal paru naon. Udah tahu saya. Bukan pengaruh naon. Jadi bisa ngomong. Jadi kita di Indonesia itu kan betul ya. Bapak kan suka, saya mohon maaf jangan bersinggung. Bukan saya nggak benci dengan Indonesia. Saya hormat dengan Bapak ya. Tapi jangan dibaca dong. Saya naik ke atas mau jemur baju baca Quran. Siapa yang macanya? Dari masjid. Emang aing balikin masjid. Jangan bilang gitu, Pak. Jangan. Jangan langsung deh. Jangan. Tongsok itu. Sangeunana teuing eta ngadenge Quran. Percaya ka ngaji teh? Urang lu kudu bilang. Percaya ka ngaji teh?